ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Satu acan ngalajengkeun aya pengumuman hasil nembean sodaqoh 427.000. Alhamdulillah. Insyaallah minggon payeun mah kencelengna di Paraban deui. Di pangarsa Bapak Kuhu Yasa Bada ti Paku manawi Allah ngawidian ka Paling Kidul ka blok Rebo sing sehat sadaya. Kaum muslimin muslimat jamaah sadayana kertas katampi ye janji simkuring berarti tos 2 jimat kalangkung doa salamet mudah-mudahan upami nu apa cangkem kawitanana sabada ningali seratanana henteu maot-maotan bae. Biasa nama upami ngadoa teh ngantung Allah maut betung-betung. Ayi ebre seratanana Allahumma sekarang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. 10 permohonan nu aya dina ieu doa mangga nu bade ngamalkeun mangga diaos mangga insyaallah komplit bade nyuhunkeun aya di dinya terutami urusan urang pakuat pakait sareng kematian singgara rampil mautna sabab eta masa depan jalma mukmin mah sanes engke jadi pilot sanes engke jadi masinis tapi mautna husnul khotimah eta masa depan urang. Urusan jadi naon wae ge eta marang hirup di alam dunia angger panungtung nama duit. Nu jadi anggota dewan duit, nu jadi presiden, nu jadi RT, tukang dagang, nu nyong celowai, nu emplat emprut, duit, nu ngider. Anu penting mah duitna kajen teu boga gawe oge. Kaum muslimin muslimat anu mulia eta yang nyisim kuring tos katedunan. Alhamdulillah dangat ayeuna mah rada beda ieu teh. Cenah ulang tahun sumkuring nu ka34. Hah? Opat. Da tadi mah 3 jeung 4. Salah macam meureunnya. Tingali tidinya 3 jeung 4. Era geus kolot kitu-kituan teh sajeuna mah ngan pedameureun ku deudeuh nanya ana jamaah hayang rame-rame mudah-mudahan sami ku Allah diaminan ku malaikat ngadoakeun panjang umur cek malaikat amin walakam mithluk. Moga-moga nu ngadoakeun ge sing panjang umurna marek jumlahna rek berkahna. Umur-umur nu panjang jumlahna hayang sabaraha ratus urang? 200 cekap 200 250 oh 50 ta eta mah jumlahna anu penting nama berkahna
bade jumlahna seueur nuhun asal dipaparinun bari sehat jeung naon panjang umur bari rempo nyusahkeun batur bisik tereh didoakeun bae sabab ku budak mun gering kolotna sok minta cai hayang buru-buru sapertos nabi sapertos para wali yuswana nabi mung 63 tapi berkahna ribu-ribu tahun tos 1500 tahun berkah yuswa kanjeng nabi masih nekaraos ayeuna anu nganjang ka Mekah teu nganjang ka Madinah cek nabi rugi anu umroh fisik misalkeun dina menerikeun umroh ngan ka Mekah unggul dari Madinah mah teu tiasa umroh tos umroh di Mekah wih deui cek nabi sahajal manu nincak Mekah teu nganjang ka kuburan nabi di Madinah rugi duka rugi akhirat duka rugi dunia sabab eta teh nabi tos sanaos tos ngalih alamna ka alam barzah berkah nama masih keneh aya bujang-bujang nabi jalma soleh anu parantos ngantunkeun berkah nama masih keneh bisa ngabela nu hirup Cirebon Gunung Jati tos teu aya tapi ngabarokahan anu masih keneh hirup tukang dagang eta teh nungguan Mbah Syarif sareng Pangeran Cakrabuana di dinya katut istri kulawargana dagang ketu, dagang minyak, dagang sepiteng, dagang sekoteng. Eta teh nungguan Mbah Syarif. Tos pupus tapi masih keneh aya berkahna. Ari urang mah jalma bodoh hirup keneh dianggap eueuh. Ngilu tahlil diondang ku diondangna berkah teu kabagian. Teu kadeuleun ku panitiana. Padahal nyong colon di dinya eta berkat kaliwat. Nu bodoh mah hirup keneh dianggap mata kurang minta umur sing berkah panjang sing sehat nu matak dia dina doa wa'afiatan fil jasad nun Gusti jasad abdi sing jag-jag sing sehat wal afiat entong wal afiat ari wal afiat mah jasadna waras rohanina gering jag-jag kabina-bina ulin ka mana-mana kaburu rek salat setruk ulin kamana-mana kaburu duit loba rek sodako neangan nu tadi leutik teh gede urang tapi tong khawatir pasti bakal aya sidik jari ieu mah receh katingali sidik jarina 500 perak kaum muslimin muslimat anu mulia kikieuan soteh urang mupurian sabab urang marek sombong naon da teh nyaona naon dibere nyoge ngan saeutik ciptaan pangeran saking ngalayah ngalidepna nu urang nyaho ngan sabaraha guruntul Quran sakitu 1000 ayat nu asup kana otak urang bari apal sabaraha ayat kulhu jeung Fatihah eta ge apal ka pokok sering milu tahlil sakitu 1000 ayat dina Quran anu apal ngan sabaraha guruntul sakitu 100.000 dawahan Nabi disebat hadis teh anu apal ngan sabaraha siki sakitu lobana ciptaan pangeran nu urang nyaho ngan sabaraha siki wa ma utitum minal ilmi illa qalila dibikeun ku pangeran aranjeun ka nyaho teh ngan saeutik nu saeutik teh dibagi-bagi cikene kuring rek miang ka dieu ngobrol jeung urang Jawa cenata ieu lamun hayang jagoan kudu make doana ieu make doana ieu cek nu hijina babaturan kuring nu hijina jagoan ti lebah mana da eueuh nu jago manusia jago mah iwal ti hayam cenanya saha nu jago eueuh deui iwal ti Gusti Allah manusia mah jago teh dibere jagoan ku Gusti Allah kuat sote dibere tanaga ku Gusti cenghar sote dicengharkeun ku Allah tunduh oge ditunduhkeun ku Gusti naon kawasa urang lamunnya urang kawasa pangeureunkeun jantung urang nu sorangan bisa teh cekelan paksa sina eureun bisa mah paling mun nya oge bisa beureur bareng minum ieu eta teh sakara bisa ngeureunkeun eueuh kawasa rek naon atuh urang sombong iwal ti urang mah hiji-hijina ngaku Allah maha kawasa ambeh urang diatur lamun jalma sok rada totorojolan gumede gede hulu ku Allah sok dilepaskeun nyung ari bisa ngatur hirup sorangan nyung tungtungna kabalahan nu mata kurang mengaku teu bisa nanaon sabab
dilahirkeun ku batur dihuapan dibere aran diajak ngomong dikiihan kayak dikiihkeun naon atuh pangabisa iwal tila haula wala quwata illa billahil kikiran oge menang izin ti Allah diriungkeun ku batur ku Gusti Allah. Saha anu bisa ngariungkeun jelema sakilobana unggal minggu lain pada sim kuring lain kuring mah da teu bisa nanaon sakieu-kieuna iwal ti ku Allah diizinan Allah teu ngizinan mamoal sing yakin Allah teu ngizinan mamoal sakumaha hebatna ipamas Allah teu ngizinan mamoal mal kikian iwal ti meunang ngizinan Gusti tong sok aku kuring ge teu ngaku meunang jimat lain meunang kuring urang mah usaha sugan jeung sugan lempeng jeung ridona Gusti matak ngadoa sing sering muga-muga we dina waktu urang ngadoa aya waktu nu pak jeung ridona Gusti Allah malihan aya dawuhan ulama ahli sufi lamun urang wani bisa nyebut lafaz Allah kedalisan nyambung jeung hate pas waktuna itu segala rupa bakal kacumponan lamun tek waktuna ngepas paingan cek Allah sing loba eling ka Allah sabab diantara waktu nu dipake ku urang eling sugan aya sadetik anu pas nyambung jarumna jeung ridona Allah otak urang ngeureling ngupurian naon da urang mah teu bisa nanaon iwalti ngolo-ngolo kanyaanna Gusti sugan kuledang kieu Allah nyaaheun amin amin ya rabbal alamin urang ngalajengkeun hanca masih bab naon geuning siwak teh nyusur tos kaamalkeun tah can nya ngetong ka dituluykeun can kaamalkeun gawe naon dituluy-tuluy ilmu loba teh kaamalkeun ngagunduk we dina hulu teturun kana hate ngabekahan we huluna tanu sok bareukah hulu teh lamun boga ilmu teturun kana hate jadi bekah huluna gede we. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wis dawuh parantos ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasatun utawi telu perkara iku wajibatun wajib ngan wajibna sanes wajib anu kudu dilakonan mun teu disiksa sanes wajib dina arti kudu model urang nyebatkeun kawajiban santri. Maksud kewajiban teh nu ditibakeun di pasantren nu kudu digawean ku santri. Ala kulli muslimin ing atase saban-saban wong Islam. Aya 3 perkara nu dikudukeun ku Nabi. Al guslu suwiji adus tiba yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Kahiji mandi poe Jumaah keur lalaki kudu teh wajib ngenal wajib fardu lain cuma khusus lalaki kumaha lamun awewe ganjaran mah meunang asal ngilu ngabantuan mandina maksudna nyadiakeun anu saged curingna nyadiakeun anukna nyadiakeun sabun nyadiakeun odolna sanajan geus nyong celok di kamar mandi mun hayang meunang ganjaran bantuan ta bapak ieu andukna tuh odolna geus meunang non merejalkeun kana sikat tah ieu sabunna tah ieu batukna keur ngaruru sanajan teu ngilu mandi ganjaran mandina mah meunang wasiwa kulan nyusur siwak wa masuk tibi lan anggepok teh noel wangi-wangi menggunakan wewangian supaya sararengit ruangan ge sing seungit teu boga ieu nu sepak semprot naon teh spray sitela pengharum ruangan bisik teu boga eta menta ka bamomon dupa nu penting mah seungit ruanganna. Wa qala lan wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam thayyibu ngawangi akan sira kabeh nyengitan aranjeun kabeh
afwahakum ing cangkem sira kabeh bisiwaki kelawan siwak sing bersih cangkem tecek Nabi carana kumaha ku siwak fa innahu man kasatuhune siwak iku tariqul qur'ani jalan maca Quran rek maca Quran sunnah siwak sabab urang rek maca dawuhan Gusti Allah wa qala lan wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam rahima ngasih mencintai deuneuh sapa Allah Gusti Allah al mutakhallilina ing wong kang nyela-nyelani Allah ngadeni ka deudeuh jalma nu sok nyela-nyela ge model mun dina tasma manu nyehil min ummati saking umat ingsun fil wudu'i ing dalam wudu Allah senengeun resep deudeuh karunya asih ka jalma nu sok nyela-nyela waktu wudu maksudna lamun panina wudu sunah di sela-sela ramo sunah di sela-sela di kitu tah lamun ngumbah ieu non sikil sikil ramona sunah di sela-sela lamun aya janggotan sunah di sela-sela lamun janggotna kandel dina waktu wudu sunah di sela-sela ari janggot dengan salapan siki mah teu kudu lamun janggotna carang beda nu kandel jeung nu carang katingali kulit gado nalika ngobrol eta carang jadi langsung sanad ngan janggotna di dieu ngarumay mun keur ngobrol katingali kene kulit girona carang eta mah Pak Eje mah setengah carang lah anu kandel mah mun teu katingali kahalangan ku janggot eta kandel sunnah waktu wudu lamun nu carang lamun wajib mah nu kandel mah wajib di sela-sela ngaranna teh ta Allah resepeun ka jalma anu sok nyela-nyela nalika keur wudu mun cek bahasa urang Australia di kobetan apal kobet 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 Eta biasanya istri sok obat kobet kobet Allah resepeun ka umat kaula cek Nabi anu sok kubat kobet nalika wudu di kobetan ramo di kobetan wa ta'ami lan panganan Allah resepeun kan sok nyehil geus dahar nyehil teh Allah resepeun naon sabab bebersih an-nadhafatu minal iman entong nepikeun ka geus dahar maronon sesa dina huntu nyerlah ubah dia aya ceker hayam dihareup aya hulum bae negeun Allah teh ningali nu kalalotor kitu lamun geus dahar bersihan kumaha nyehil Allah senengeun tuh nyehil lagi jadi ibadah menyawa ilmu nama sabab itu sunnah Nabi lamun sunnah Nabi berarti Allah resepeun karena pada melanu dipidamel ku kangnya cacak nyehil bagi jadi ganjaran kira cek urang mah dawuh niat nyehilnya tapi ku sabab niat nurut ka Kangjeng Nabi nyehilna ge ibadah atak sok pirajana lamun keur parasmanan sok nu teu kudu nutupan da lain wirang sanya mah nepikeun ka ditutupan ieu teh kudu cabut keur ngorong da lain wirang naon nyehil mah biasa sunnah malah sunnah halus rahimallahu Allah mika asih jalma al mutakhallilina min ummati fil wudu'i wat ta'am Allah resepeun ka jalma nu sok kubat kobet nalika keur wudu jeung kubat kobet lamun geus dahar ceuhil kulutrak hulu jeung ceker hulu hayam da kalaluar wa qala lan wisdahu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jam 10 la tukhallilu aja nyela-nyela ulah nyehil anjeun bil asi kelawan kayu kasar warraihani lan kemangi teh sorawu halus kene kemangi kan sorawu
wal qasabi lan pring teh eta awi ulah nyehil ku awi fa innahu mangka satuhune terima kasih nih cici aya alasanna udah aya salunjir mah heueuh mata fa innahu mangka satuhune nyusur maka satuhune nyela-nyela iku yurithu ngawariskeun al iklata ing rontok lamun sok nyihil ku gagang non tadi daun kemangi eta teh bisa mengakibatkeun rontok mun geus rontok pan jadi orang metik tanpa gigi ulah nyusur atau ulah nyehil ku kayu uti bahan awi sabab eta teh ngakibatkeun rontok cek nami teras ku daun ku tangka ini teh batang daun sorawung dipake nyehil teh kenging ku kayu biasa we ngentong nyemplekeun kudu hak nu urang ingat aya carita jalma di jero kubur dina sungutna kaluarseun gara-gara nyemplekeun ceuheut di pager batu padahal mah teu pira cek urang pila kadar ngaran pila kadar teh panengan saeutik pila kadar ukur jeung nyeuhil kulutrak dan teu sagede jempol nyeuhil nya sagede korek api ge meureun saeutik tapi eta di jero kuburna ujug-ujug bulat-bulat zeun ieu mah lain pagerna aile nyemplekeun pagerna di kiri daunna ongkoh urang mata urang masuk nganggap saeutik maksiat cek nabi ulah sok nganggap leutik kasalahan tingali kasaha urang migawe kasalahan lamun ka Gusti Allah mah leutik dianggap gede ari kakabogoh masalah teh asa meuni gede telat we 3 menit eta sasaduna nepikeun ka jujungkelan maaf bebeb tadi teh telat da si bebeb teh camburut bae bebeb maafin ya tadi teh dah sudah ngebut aa teh tapi dah kalah kacaturnya mogok bila kadar telat nyan 3 menit kusabab migawe salah nanti kasih bebek eta sasaduna anu nepikeun ka koprol sagala urang ge migawe salah teh ulah leutik ningali leutik tingali kasaha urang migawe salah ka Gusti Allah nu ngajamin hirup urang anu bager ka urang nu mere rezeki urang nu mere hirup urang nu nginjeumkeun alam dunia ka urang atuh salah buru-buru sasadu Nabi Adam pila kadar cek urang mengadar buahul diberi teu beak mun sabeula ge henteu eta ngaku zalim ka Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin nun Gusti zalim abdi teh Gusti zalim ngalawan parentah Gusti kita ulang ngadar buah etana bet kerewek teh di dahar kurang kungsi tengah peuting aku zalim ngajauh dah halo jam 2 terek ngahaja kami mau hudang rek sasadu ka pangeran masuk tara urang mah hudang teh Gusti ieu teh hutang teh can kataur-taurna ieu teh wiridana ku wiridanana sholawat ku sholawatan hudang ti peuting teh ngurus dunya we urang da hirupna teh bisnis ka Allah bisnis jeung manusia ge bisnis salat hayang beunghar bisnis lain ibadah ambeh ka surga ditukeran lain ari tukar-tukerkan bisnisnya tapi najan gitu moga-moga kaasup kana ikhlas amin ya rabbal takade ieu wasiat Nabi nyeuhil niatan ibadah geus nyaho ilmuna tah geus dahar nyeuhil nganyeuhilna kade kudu nu halal nyusur ge kudu nu halal ulah pada wae taplak meja beunang ieu asal diijinan curug batur ge beunang nya kali asal baturna ridoeun kece punten abdi susur teh ka kantun bade salat pan 2 rakaat ngangge susur sami sareng 70 mangga cek nu baturan korolo hejo ari ridoeun mah mangga urang oge ditambut kudu sanes mangga ngan ulah nu keur sare diinjem perkara-karek diinjem curugna barang hudang pan hejo ta eta meunang ilmu saeutik
kajian saeutik sing manfaat nyeuhil niatan ibadah naon sabab dititah ku Nabi aya nu miwarangna mun aya nu miwarang berarti bakal aya buruhan. Sahabat Umar gaduh putra Abdullah bin Umar kalarasan mantanan nuju jantan Amirul Mukminin presiden mun ieu ambrok di tengah jalan rek angkat jihad perang. Cek Umar ka mana cenah kasep bade angkat perang cenah bah ulah balik we balik tuh balik encan ge ngaloyong jauh cek Umar ka dieu kasep walaka ajroni anjeun boga dua ganjaran. Ganjaran naon cenah bah hiji nurut ka presiden kaula teh Amirul Mukminin, dua nurut ka bapak kaula teh bapak hidup. Dua ganjaran pila kadar kita balik tuluy nurut dua ganjaranan hiji ganjaran nurut ka pamarentah, dua nurut ka kolot ku nurutna bage jadi ibadah. Nu penting mah ganjaranan teu kudu capena. Nu indit jihad perang hayang ganjaran balik deui ge sabab nu nitahna bapak nu nitahna kolot bari presiden ganjaran. Nu penting mah ganjaranan. Tah mudah-mudahan 10 menit. Hah? 2 menit deui entas beh ongko cenah. Minggu hareup ngaji deui. Kuring mah kumaha kaberena waktu sakitu jam 10 balik. Mudah-mudahan insyaallah minggon payun kain celengna area keneh teh. Dengan saeutik. Buan teu di Paraban kan celengna nya. Paroho. Pacaklik. Simbalalenghang. Sim jembar rezekina. Lamun hayang loba rezeki kaluarkeun. Akhrij ma fil jaib ya'ti kama fil ghaib. Kaluarkeun nu di saku engke nu eueuh datang. Lamun urang teu bisa ngising moal bisa dahar. Lain mah panas, lain ngabejaan. Waman kudiro ayeuna kada paceklik ayeuna. Ulah kade ulah paceklik. Urang mah teu usum paceklik, paling oge meureun kurang duit. Waman kudiro alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu illa ma ataha. Lamun jalma ngarasa sempit rezekina ka dieu teu boga ka dieu eueuh fal yunfik geura aneh Quran. Lamun duit keur teu boga rezeki keur rada sempit rezeki teh lain duit wae kade sirah ngadak-ngadak lieur hate ngadak-ngadak sempit rezekina keur kurang teh kumaha carana ambeh lega fal yunfik mimma atahullah maka geura bikeun naon anu dipaparinkeun ku Allah bikeun ambeh naon mancing lamun cai eueuh sumuran nyerang lamun urang nyin sumur bor tuh eueuh cayan masa dipancing ku naon nu kaluarna keneh rezeki ge mun hayang mancing rezeki ku rezeki deui naon we teu kudu loba teu kudu gede teu boga duit naon we qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yaqba'uha ada caritaan anu matak jadi merenah kana mana eta teh sarua sedekah bungahkeun ka mana sedekah kanu aya di imah we keur dasar rumpit hate ieu ogo salaki bapak mun asa beda ieu mah kasepna padahal hate mah nyebut goreng mun asa beda di barang getol jima bapak teh umur mah geus kolot tapi cek kami mah asa ngora 65 bapak teh tapi asa 50 genep bungaheun mah jembar hatena ku ngajembarkeun hate batu cek salakina teh puguh kami teh nyelak-nyelak bae mimi geus saminggu leuwih geus sabar reda bre asa jadi lumayan bre asa jadi susana susana Mesir sodako teh ku caritaan ge sodako matak bunga barang bere ge sarua eta teu boga duit kunaon wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah itu konsep Quran lamun urang keur rada seret segala rupana boa-boa ayat nu kudu dikaluarkeun hareurin buatin mah hareurin
kaluarkeun sawareh ame lega hate lega kapusing gede jadi leutik da masalah teh kumaha hatena mun hatena gede masalah gede jadi leutik ngerti ieu pulpen sim kuring aya mangsian meunang nyedot lamun dikecelakeun kana gelas hideung moal lamun kabalong tak kumaha tempatna masalah leutik nyelapin hatena sempit nguluwat bae sautak saeutik ulang-ulang Madula salaki candukul hayang nyarekan maloyong hayang nyawat hayang ngaliwat tepuga-pugu dituduh modal acan padahal modal sate modal cek hayang main hayang silaturahmi dituduh modal dah mending modal sakalian lamun hatena lega masalah kumah gedena insyaallah leutik matak sing lega hate kumaha carana legaan kaluar-luarkeun anu matak jadi nguluwat asupkeun Gusti Allah moal jadi kiamat lamun dina hate keneh disebat Allah la taqumus saah moal kajadian kiamat di alam dunia lamun aya keneh nu nyebat Allah hate manusia ge moal kiamat salila nyebat keneh lafaz Allah maksud kiamat teh gonjang ganjing tsunami lain pada cai bae ti laut ka darat masalah anu narajang ka awak urang ge tsunami teh lamun tempatna leutik mah pan cai diseutik jadi becek banjir tapi lamun lega baheula aya ibu-ibu dikantunkeun maot ku cara ge nah beres ngurapkeun teh surungna serene sadugna keneh da tetanggana mah curiga teh eta jelema padahal mah kakara sadugna batur bela sungkawa geus cungar cengih pada hese ari ngaran ngatur hirup batur teh kajaba urang ngajemar-jemar aya babaturan anu wani nya ece aya naon ari ece sabenerna sedih tabungah ditinggalkeun paeh ku salaki ari kitu hanya ditinggali teh boro-boro ning sedih cek si ece nu ditinggalkeun mah kapal sakitu badagna sakitu beratna naon sababna henteu tilelep sababna henteu copong pong we saeutik cai ararasup tilelep mah tong nyadiaan matak tilelep hate geus puguh salaki eueuh rek naon da moal balik deui ku ceuri halo mun kade tong nurutan maksud tong nurutan teh entong nurutan suraseri geus we simpen dinu hate ngadoakeun entong kamu merek nurutan cungar cengir bisa dicabak tarang ku batur kareneangan dewe nu tahlil jadi masalah mah kumaha datangna ka hate nu leutik tak ka hate nu gede mudah-mudahan ieu urang sadana sing jalembar maneh atuh kuring ge kade doakeun da kuring ge lain ku bisa ieu teh kuwani cek kuring kuwani ruang riung jeung jamaah koloyong ka ditu kadi wani dan nu bisa maloba nganu wani saeutik ieu teh kikian teh kudu wani lur nu ngadengikeun teu resep kabeh rin halo dan nu ngadengikeun teu keur ngariung di dieu wungkul nu nyarumput ge aya nu ngadengikeun nu nyirian aya tapi keun wae geus diniatan kuring rek diniatan diwakafkeun keur jimat insya matak ulah kade ulah dirusak geus ngahaja jimat digratiskeun tong dirarusak nanyakeun ari ka paustana sabaraha entong eta teh ngagoda jeung lamun di bejaan ge bisik teh sanggup sok lamun dibejakeun sanggup moal kira-kira nitip beja Ipa Mas tanyakeun ka paustana sabaraha mun 1 juta mere moal bapak tong nanyakeun geus ngahaja son meuli ambeh gratis jimat non panggung ingin ambeh gratis Ipa Mas di ruang riung ngaji ambeh ikhlaseun teu barang pentah dalamun ngajak hade bari teu nyadiakeun tempatna atuh naon hartina mun ngajak hade sadiakeun tempatna ngajina gratis alatna gratis minta setrum hungkul karena sing eta mah yang sodako tambahan mangga teu naon sing jadi ibadah amin ya robbal
Insyaallah minggu paling di pangarsapaku lamun bener kenceleng di Paraban hayang bukti kuring minggu hareup. Bang Seri mikir sateh. Tasbih. Subhanallah